Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Faslun riyata pasal fi bayanin najasati tina mertelakeun pirang-pirang najis wa izalatiha sareng cara ngaleungitkeunna najis. Wa hadal faslu sareng ieu pasal sareng ari ieu pasal eta mazkurun ditutur fi ba'di nusahi tina sapalina redaksi kubaila kitabis sholati dina samemehna mertelakeun kitab salat. Wa najasatu sareng ari namina najis lugatan ceuk lugoh eta asyai'u perkara al mustaqdaru anu disebut kotor yese. Wa syar'an sareng mungguh syara kullu ainin najis nyaeta satiap zat atau ain haruma anu haram naon tanawuluha makena itu kullu ain alal itlaqi kalayan mutlak halatal ikhtiyari dina tingkah milih-milih ma'a suhulati tamyizi sarta gampang ngabedakeunana. La li hormatiha sanes karena mulyana eta ain tanapi najis wala li istiqdariha sareng sanes kotorna eta ain wala li doruriha sareng sanes karena bahayana eta ain di badanin tina badan aw aklin atawa bahaya kanu akal wa dakhala fil itlaqi sareng asup tina mutlakna naon qalilun najasati saeutikna najis wa katsiruha sareng seueurna ieu najasah wa kharaja sareng kajaba bil ikhtiyari kulafat ikhtiyar dina kaayaan normal naon ad-daruratu darurat. Fa innaha maka saestuna ari darurat eta tubihu ngameunangkeun ieu darurat tanawulan najasati kana ngagunakeunana najis. Wa bi suhulati tamyizi sareng kajabi kulafat suhulati tamyizi naon aqlududil mayyiti ngadahar bilatung anu pae fi jubni anu aya eta dudil mayyiti dina keju wa faqihatin sareng buah-buahan wa nahwi dzalika sareng lianna eta jubni sareng faqihah. Wa kharaja bi qaulihi sareng ngucolikeun kana ieu dauhan ki musannif la li hurmatiha kana lapat la li hurmatiha naon maitatul adami bangkena anak Adam atau bangkena manusia
Wa bi adamil istiqdari sareng kajabi ku lafat istiqzar. Naon almani mani wa nahwu sareng sajabina mani sareng saliyana mani. Wa bi naf'id daruri sareng kajaba ku lafat nafi daruri. Naon al hajaru batu wan nabatu sareng jajadian tanapi pepelakan. Al mudhiru anu ngamudaratkeun ieu nabat bibadanin kanu badan au aklin atawa ngamadaratkeun kanu akal. Summa zakaro satrasna nutur saaki musannif dobiton kana pelenggeran kana batasan din najasi pikeun najis al khariji anu kaluar ieu najis minal kubuli wad duburi minal kuburi tina kubul wad duburi sareng dubur biqaulihi kalayan pangandikan aki musannif wa kullu ma'iin sareng ari saban-saban perkara anu cair horoja anu kaluar ye ma'iin minas sabilaini tina dua palawangan najasun eta najis. Huwa sareng ari ieu kullu ma'iin eta shadiqun anu ngabeneran atau nu nganyakup bil khariji kanu perkara anu kaluar al mu'tadi anu tos diadatkeun atawa tos lazim kal bauli saperti cai papang wal ghaid sareng tai. Wa bin nadiri sareng perkara anu langka sareng ku perkara anu langka kadami saperti darah wal qaihi sareng nanah ilal mani kecuali mani teu najis min adamiyin boh mani na anak Adam au hayawanin atawa manina hewan pirang-pirang hewan sasatuan goiri kalbin salian sato babi wahin zirin salian sato anjing wahin zirin sareng babi wa ma tawallada min huma atawa perkara anu dilahirkeun antara kalbi wahinzir aw min ahadihima atawa tina salah sahiji kalbin sareng hinzir ma'ah hayawanin tohirin sareng sarta hewan anu suci anu kawin tina sareng hewan anu suci. Wa kharaja sareng dikecualikeun bimaiin kulapat maiin naon adudu bilatung. Wa kullu mutasallibin sareng setiap perkara anu teas la tuhiluhu anu teu bisa diolah atau teu bisa diproses ieu nu teas mutasallibin al ma'iddatu ku kakadut tanapi ku lambung. Falaisa maka henteu ieu nu teas teh binajasin disebut najis. Bal balik tah huwa ari kullu mutasallibin teh eta mutanajisun nyaeta perkara anu kakeunaan najis. Yathuru anu bisa suci ieu kullu mutasallibin bil ghusli ku cara diwasuh
Wa fi ba'din nusahi jeung tina sapalihna redaksi kitab wa kullu ma yakhruju sareng ari lapat kullu ma yakhruju bilabdil mudhari ngalangkungan lapad mudhari wa isqatu mai'in sareng ngagugurkeun lapad mai'in wa ghuslu jami'il abwali sareng ari ngawasu sakabeh cikiih wal aurasi sareng pirang-pirang kotoran jalmi kotoran walau kana sareng sanajan bukti ieu abwal sareng auras teh min makulil lahmi kaluarna tina hewan sato hewan anu halal dituang dagingna wajibun maka wajib wa kaifiyatu ghuslin najasati sareng ari tata cara ngawasuh najis in kanat lamun aya ieu najis eta musyahadatan katingali bil aini usoca wahya sareng ieu musyahadah eta al musammatu anu sok dingaranan bil ainiyati ku najis ainiyah najis benda anu katingali eta takunu aya ieu najis ainiyah najis nu tampak bizawali ainiha kalawan ngaleungitkeun ayeuna najasah wa muhawalati zawali awsafiha sareng marabotan hilangna ieu sifat ainiyah min tina rasa aw launin atanapi warna aurihin atanapi ambeuna fa in baqiya maka lamun nyesa atau tetep naon tok mun najasati rasana eta najis darra maka madarat ieu nu nyesa aw launun atanapi masih nyesa warnana aurihun atanapi nyesa ambeuna asaro anu hese naon jawaluhu ngaleungitkeun ieu najis lam yadzurra maka teu madarat ieu najis wa in kanat sareng lamun aya naon najasatu najis guera musyahadatin anu teu katingali wahia ari ieu guer musyahadah eta al musammatu sok dinamian ieu guer musyahadah najis anu teu katingali bil hukmiyati najis hukmiyah payakpe maka cukup ngahilangkeun ieu najis hukmiyah jariul ma'i bunga berjalan ke cai alal mutanajjisi karena eta najis hukmiyah biha kalayan jariul ma'i walau maratan wahidatan sanaos sabalikan anu hiji sumastasna saterus ngecualikeun sa'al musannifu ke musannif minal abwali tina pirang-pirang cai pipis kaulahu kana dawuhana ke musannif ila baulin sibi ila baula sabi angin cai pipis budak pamaget alladzi lam yakuli anu teu acan tuang ieu sobi
at-ta'ama kana katuangan ayalam yatanawal tegasna mata can barang tuang ieu sobi makulan kana katuangan wala sareng teu henteu ieu teu sareng henteu nginum ieu sobi masyruban kana inuman ala jihatit tagaddi kana arah-arah ngalap kakuatan painahu makasanya nyana bawa aye baula sobi etayat huru suci birosil mai kalayan mercikeun cai alaihi kana eta bauli sobi wala yustarotu sareng teu disyaratkeun in makulil lahmi firosi dina ngepretkeun cai naon sayalanul mai ngocorkeunana atawa ngalirkeunna ieu cai wa inna kala sobiu maka lamun tos barang tuang ieu budak pameget atau ama kana katuangan ala jihati tagzi kana arah-arah ngalap kakuatan maksana makanan kanggo penguat badan gusila maka diwasuh naon bauluhu cai pipisna ieu sobi qat'an kalayan pasti wa haraja sareng dikecualikeun bisobi kalawan budak pameget naon asobiatu budak istri wal hunsa sareng hunsa banci fatug salu maka ngawasuh min baulihima tina cai pipisna budak istri sareng banci min baulihima fatug salu maka ngawasuh min baulihima fatug salu maka kedah diwasuh min baulihima tina eta cai pipisna sobiah sareng hunsa wa yustaratu sareng disyaratkeun fi ghasil mutanajjisi dina ngawasuhna mutanajis wurudul ma'i kana datangna atau ngalirna cai alaihi ka eta mutanajis teh barang atau benda nu kakeunaan najis in kana lamun aya ieu cai qalilan eta saeutik aina kasa maka lamun ngabalikeun si jalma lam yathur maka henteu suci eta mutanajis. Jadi mun cai sakedik mah cai anu kudu didatangkeun, tapi lamun najis anu datangkeun kana cai maka teu bisa nyucikeun eta cai karena mutanajis. Amal maul kasiruan apa nari cai nu seueur. Eta fala farqa maka teu aya bedana baina kaunil mutanajisi antara ayana mutanajis. Eta waridan boh ayeuna ngadatangkeun boh ayeuna datang barang anu kakeunaan najis kana cai au murudan atanapi anu didatangkeun cai anu ngadatangan najis. Maksudna mun caina seueur tiasa najis anu datang kanu cai atau cai anu didatangkeun kanu najis. Wala yufa sareng teu dihampura an syai'in tina hiji perkara minan najasati tina pirang-pirang najis ilal yasiru angin anu sakedik minadami wal qaihi tina darah sareng nanah wa yufa an huma maka dihampura eta dam sareng qaih bisaubin wa ayatina badan au badanin bisaubin wa ayatina baju au badanin atanapi tina badan watasiu jeung sah si jalma watasiu sareng sah naon
sholatu ma'ahuma sholat nasi jalma anu aya dam sareng koe. Wa ilama sareng kecuali perkara binatang, sareng kecuali perkara atau napi binatang, aisyaiun tegas nama perkara, la nafsa anu taya getihan ieu ma ieu binatang taya getihan lahu ka eta binatang, sailatun getih naon teu ngocor, kadzubabin saperti laleur, wanamlin sareng sireum, idza waqa'a di mana-mana tumiba ieu laleur sareng sireum fil ina'i tina hiji wadah, wa mata fihi sareng maot tina eta wadah, fa innahu maka dubab sareng namal atau maot na eta dubab sareng namal tina wadah, la yunajjisuhu teu nganajiskeun ieu laleur sareng sireum kana eta wadah. Wapi badi nusahi sareng tina sapalihna nasmatan idza mata fil ina'i kulapad idza mata fil ina'i. Wa afhama sareng maparin paham naon da qauluhu dawuhanna musannif waqa'a tumiba ta murag eta laleur sareng sireum ai binafsi tegasna ku sorangan, jadi murag dengan sendirinya. Annahu sanyana ari eta kalakuan eta lau turiha lamun dibuang naon ma perkara lanapsa anu teh getihan lahu kana eta ma sailatun anu ngocon fil ma'in dina perkara anu cair doro maka madarat eta ma. Wahwa sarang ari qaul doro eta ma perkara jazama anu tos mastikeun bihikan eta masa ar-rafi fi syarhi saghir walam yata'arrad sareng teu nyinggung atau teu ngabahas ya Imam Rafi di hadzihil mas'alati kana ieu masalah fil kabir dina sarah kabir. Wa idza kasurat sareng di mana-mana seueur naon maita tu mabangkeuna eta binatang la nafsa anu teu getihan lahu ka eta binatang naon sailatun anu ngocor anu ngalir atau cairan, wa ghayyarat sareng ngarubah eta mayitah makana sifat cairan, waqa'at anu tumiba bihi tina eta cairan najasathu maka nganajiskeun eta mayitah kana eta cairan. Wa idza nasya'at sareng di mana-mana jadi atau timbul atau muncul naon hadzil maytatu ieu bangke teh minal ma'in tina perkara nu cair kaluar tina perkara nu cair kadu di khalin saperti bilatungna cuka, wa faqihatin sareng bilatungna bubuahan lam tunajishu maka teu nganajiskeun ieu maytah ka eta cairan qat'an secara pasti. Wa yustasna ma madzaqarha sareng ngecualikeun ke musannif dina nuturna ieu masalah naon masailu madzqurah pirang-pirang masalah anu ditutur fil mabsutati dina kitab anu luas, sabaqa ba'duha an dipayun pertelanana ieu sabagian masail fi kitab taharah dina kitab taharah. Wal hayawanu kulluhu tahirun sareng ari pirang-pirang hewan kullahu tegas nama hayawan tahirun eta suci ila qalbi wal hinziro angin ila qalba wal hinziro angin anjing sareng babi wa ma tawallada minhuma sareng anu dilahirkeun tina anjing sareng babi au min ahidima atau salah sahiji tina anjing atanapi babi ma'a hayawanin tahirin sarta perkawinan satawan anu suci
Wa ibaratuhu sareng ari ibaratna atau ungkapan musannif eta tasduku ngaliputi atau mencakup bi taharatid dubabi bi taharatid dudi kana sucina bilatung al mutawallidi anu bijil minan najasati tina pirang-pirang najis. Wa huwa sareng aya bilatung eta kadzalika nya kitu deui saperti ieu tahirun. Wal maitatu kullaha najasah sareng ari bangke tegasna mah sadayana bangke najis. Ila sama ka angin lauk bangke lauk wal jaroda sareng bangke simet wal adami sareng mayit anak Adam. Wapi badinu sahi ibnu Adam. Ayat tegasna maitatu kulin bangke saban-saban sahiji minha tina itu kabeh. Fa innaha maka arisanya nama itata kulin eta takhiratun suci. Wayagsilul ina'i sareng ngawasu wayagsilu sareng wayagsilul ina'a sareng ngawaksuh kana wadah miwulugil kabi tina letakan anjing wal hinzir sareng babi sab'a marratin kalawan 7 balikan bima intohirin kalawan make suci cair suci. Ahadahuna salah sahiji tina sab'a marrat eta mashubatun anu dibarengan biturobi ku taneuh atau huri anu suci yaumu anu nyurambahan ieu taneuh al mahalal mutanajjisa kana tempat mutanajis. Fain kanal mutanajisu maka lamun aya ieu mutanajis teh bima dzukira perkara nu tos disebut fima intina cai jari maka anu jarin anu ngocor kadarin anu kiruh kafa maka cukup naon mururu sabi jaroyatin ngaliwatkeun 7 kocoran alaihi kana eta mutanajis 7 kocoran cai anu kiruh kana eta mutanajis bila ta'firin kalau henteu kedah nganggo taneuh. Wa idza lam tazul sareng lamun teu leungit naon aya nu najasah ayana najisna najis nu tampakna teu leungit kalbiati anu bangsa anjing illa bisit 3 salatin angin kalawan genep puasuhan masalah upamana usibat maka dihitung dianggap naon kullaha saban-saban basuhan teh goslatan wahidatan kana wasuhan anu sahiji. Wal ardu sareng ari bumi eta tarobiyatu anu bangsa taneuh eta layajibu teu wajib naon aturabu dina taneuh ditanuhan deui fiha dina eta taneuh al asoh numutkeun kaul nu sahih. Wayug salun sareng diwasu naon min sa'iri tina sesana najis ail baki anu tumat anu ail baki tegas nama anu nyesa anajasa ti pirang-pirang najis marotan widatan kana wasuhan nu sahiji wa fi ba'di nusahi marotan tati anu datang ieu marotan alaihi ka sesana najis wasalasu sareng aya 3 wasuhan wa fi ba'di nusahi wasala satu bitai abdul eta langkung utami. Wa'lam kanyahukeun ku anjeun an gosalatan najasati sanyanyana cai wasuhan najis ba'da tahuril mahalil maksuli sabada suci tempat anu diwasuhna eta tahirun suci inin fasolat lamun narima kapisah ieu wasuhan goero mutaghayyiratin bari henteu narima barubah. Walam yajid sareng teu nambihan naon waznuha timbanganna ieu cai wasuhan ba'da infisaliha saparantos narima papisah ieu cai wasuhan
amatina perkara kana anu tinemu eta ma ba'da tibari miqdariha saparantos ngitung kira-kirana perkara yatasyarrabuhu anu nyerep kanu eta perkara naon al maksulu anu diwasuh minal ma'i tina cai. Haza ari infasalat eta illam tablug lamun teu nepi atau teu nyampe ieu cai kullataini kana dua kulah. Fa inna balagathuma maka sanyana lamun nepi ieu cai kana dua kulah fasyartu maka ari syaratna eta ada mutaghayyuri henteu barobah walamma farago sareng samang-samang saberes saha al musannif ke musannif mimma tina martelakeun najisat huru anu bakal suci ieu najis bil ghusli kalayan diwasuh syara'a maka tumandang neruskeun ieu musannif bima tina najis yathuru anu matak suci ieu najis bil istihalati kalawan nyalin rupa wahia ari istihalati eta inqilabu syai'i kabalikan tanapi barobahna perkara min sifatin tina hiji sifat ila sifatil ukhra kana sifat nu sanesna. Faqala musannif madawuh idza takhallalat di mana jadi cukanan al khamratu khamr wa hiya sang khamr teh al mutakhadatu mimma il inabi ari namina khamr teh al mutakhadatu cairan anu didambel min ma'il inabi tina cai persan anggur muhtaramatan kanat anu dimulia ayana naon al khamratu khamr amla atawa henteu anu dimuliakeun. Wa ma'na takhallalat sareng ari ma'nana takhallalat eta sorot jadi ieu khamr khalan eta jadi cuka wa kanat sareng aya naon sayruratuha jadina eta khamr teh khalan eta jadi cuka binafsiha ku dirina sorangan tahurat maka suci ya khamr wa kadanya kitu deui law takhallalat lamun jadi cuka ieu khamr binakliha kalau dipindahkeun ieu khamr minasyamsi tina tempat anu kakeunaan panon poe ila zili dugi ka ieuh ila zili kana tempat nu ieuh wa aksiyatana sabalikna tina dil kanu syams wa illam tatakhallali sareng sanajan teu jadi cuka naon al khamratu khamr binafsiha kuzatna bal balik tatakhallalat jadi cukana somer teh bitarhi syai'in ku nyemplungkeun hiji perkara fiha dina eta khamr lam tathur maka khamr hukumna teu suci. Wa idza takhuratil khamratu sareng di mana-mana suci naon al khamratu khamr tahura maka suci naon dunnaha wadahna eta khamr tab'an karena arah-arah anut cara arah mengikuti laha kana eta khamr. Faslun fi bayani ahkamil haid.